Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng ganjaran hutang kanyeri bagian ka-35. Ieu anu nganggitna Bapak Tatang KS. Sumangga. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Padahal hirup abdi dugi ka kieu teh taya sanes ku ngabalakakeun anak sareng pamajikan, namung akhirna nu diasih dipulang sengit. Jep Rohendi nyaritana eureun tuluy melenguk siga nu ngangres hate, sedang nu boga imah salaki jeung pamajikan pating rareret netelakeun milu sedih katariku ceritaan Rohendi. Keun bae ujang sing sabar ulah dipake leutik hate. Da awal akhir ge jalma nu goreng talajak mah pasti bakal nampa wawales. Paingan atuh ujang ari kitu mah untung sakitu ge teu baluas. Geus ayeuna mah geura ka jero we urang ngopi saaya-aya. Keun engke deui teruskeun ngadongengna. Nya ujang hayu urang ngariung. Jong ka ditu geura kumbah heula buuk teh. Hampura we akangna da lain dihaja nyi ini malik era serta arasup ka imah kitu deui Rohendi kacai sanggeus bebersih ngumbah sirah brak tiluan ngadahar sangu oyek menima ngalimed bangunu ngeunah. Teu dicaturkeun pamirsa dina waktu daharna pon kitu deui aras urus dina meresan wadah urut ngaropi nu dicatur geus ngariung deui tiluan nu teu lila pok soleh ngamimitian nyarita. Ujang perkawis tadi nyanggemkeun ujang kagungan barang dagangan dituang ibu teh soleh ngareret ka pamajikanana serta tuluy neuteub beungeut Rohendi. Sanes guguyon akang abdi mah salaresna kanggo naon ngabohong, sieun abdi ge dibendon ku pangeran. Margi sifat jalmi nu sok ngabohong mah moal weleh dibendon bae Rohendi teu euleum-euleum. Atuh puguh we matak dibendon mah ujang nyeta nu matak akang nanya kitu teh ampun paralun lain akang cangcaya atawa teu percaya ka iman ujang. Mung hoyong urang pada nembrakeun kayakinan tah ayeuna kieu mun teh mah pareng antara ujang jeung akang rek sapapait sama manis sabagja sacilaka kumaha urang cokot we atuh barang-barang teh heug di dieu urang dagangkeun babarengan jeung akang. Pokona urang mah urang paheuyeuh-heuyeuh leungeun ceuk cohagna urang pajengut-jengut jeung nu dugul silih tungtun jeung nu pada-pada tunggara. Kumaha mun kitu ujang kira-kirana sanggup dibawa ka dieu? Kanggo abdi mah akang sanggam bae bujang-bujang dibantun ka dieu sanaos mentas lautan ge teu sawios-wios. Mung nya kitu sanggam abdi ge rada bingung ku perkawis ngabantuna. Hartosna bingung kanggo ongkos. Nya upami akang aya kanggo pi ongkosna ngabantun mah teu kinten bingahna malih tos dongkap barangna ka dieu mah kanggo abdi sanes nyanggem tambah bau baham. Estu salaresna bade nyerenkeun ka akang paripaosna barang abdi bade dikitukeun dikieukeun sanaos saur kasarna bade dipalidkeun ge mangga teh teuing. Ulun Rohendi maneh haripu jeung amisna keur nyarita tatag teu kagok. Kumaha atuh nya Imi soleh ngareret ka pamajikanana. Ih eta mah kumaha akang atuh aya bae keur ongkosna kacida atohna da awewe mah nuturkeun kumaha akal tareka lalaki sabab akang nu baris ngalakukeunana. Bener ku kitu teh mah ngan ieu we nu dipake sumpegna teh soal keur ongkosna. Sabaraha ujang ongkosna ti dieu ka ditu soleh malik nanya deui ka Rohendi. Rupina upami barang sareng jalmi kana kitu we 500 duka kirang langkung mah margi tangtos saopleteun di borong. Uluh 500 soleh ngarindat ka pamajikanana. Ari panyana akang kitu we pangaji 50 perak atawa luhurna 3 lawe 500 kitu ti mana ujang
bujang-bujang laratusan dalah saketip ge teu gaduh mun teh mah akang dipaksa kudu ngayakeun duit sakitu najan dipencet ge anggur merejel jeung pejit-pejitna soleh seuri koneng teu sawios teu aya mah Kang rohendi ngeluk deui kieu bae ayeuna mah ceuk kitu ceuk kieu akang menta tempo handapna sapeuting luhurna 2 peuting akang rek ngayakeun babadamian heula kahiji jeung eceuna atuh kaduana jeung barudak sugan jeung sugan bisa dipun tangan tulung ku akang kumaha mun kitu nyami telangkung akang kadinya bolon imi singkat eta ari sagala-gala teh sok kumaha akang kumaha bae atuh nyasa trek sabilulungan jeung pamajikan ari kitu mah ieu keur akang mah nya ge lalaki nu leuwih hak moal rek kumawasa sorangan teu weleh hayang aya kasaluyuan jeung pamajikan bet ieu mah sagala rupa kumaha akang soleh ngabalieur semu nu ambek nya cek abdi ge kumaha akang pan akang rek usahana abdi kitu nu rek dipangusahakeunana atoh we nu aya malahnya eta pisan nu dipenta teh tah mun kitu atuh nyarita ti tadi ulah ieu we sariap diajak babademian ku lalaki teu weleh kumadinya kumaha akang nya geus ulah tutuluyan bisi karugrag heug jauh ka walungan nyimi nyieun gara-gara piributeun tuh kumaha nu matak ge di dinya mah kitu bae nyieun pucuk ti girang soleh ngadelek lain di dieu nu nyieun pucuk ti girang tapi di dinya nepi ka sebeleun disiar we pipaseaeun teh nyimi ngajengket tuluy ketepas gek diuk dina bang barungan beurinang geui gado kitu jang puguh ge adat eceuna mah nu matak akang sok sumpeg hate soleh ngorejat nangtung tuluy nyamperkeun kanu ambak sedang rohendi ge kaluar jalan dapur yeuh nyi soleh noel tak pamajikanana keur baod dek nanahaon nyi imi ngabalieur lain rek naon aya picaritaun pok-pok we nyarita mah kadinya da ceuli molongo kumaha mun domba we atuh jualnya ladangna urang pake ongkos nyokot barang jeung si Ujang sugan we urang bisa hirup deui samodel nu enggeus-enggeus teu kitu ge saha nu nyaho kana pernasiban jeung permilikan jelema naon tang dengerek ngajual domba asana teh ngababarikeun teuing na domba saha kitu nyi imi muncereng tuh geningnya kumaha teu rek lieuna pikiran salaki pareto nyarita di mana aya keperluan peek jual da aya kasebutna banda tatalang raga hari ayeuna aya jalan pausahaan anggur nyentak benar ku kitu teh mah banda tatalang raga ngan kudu make pikiran heula make pikiran kumaha naonana dipikir kumahana soleh nyaritana norostos teu puguh nya kudu ditilik heula kaayaan jalmana nu rek mawa usaha ini teu sakedeung har kapan geus kanyahoan rupa jeung dedeganana si Ujang ku urang piraku maneh teu sidi kana rupana lain kudu ditilik rupa jeung dedeganana tilik sotenan laku lampahna nah eta teh jelema bener jelema jujur ulah dapon percaya bae ade ka jelema teh komo kitu malang mang mulung-mung teu hir teu walahir teu baraya teu bereye saha nu nyaho eta jalma boga niat serong tuh contona Mas Lilis kumaha bareto aya awewe nyaritakeun soal kakayaan soal itu soal ieu nu akhirna nipu samping geuning satilu-tilu tah kudu dicieun conto sabab aya paribasa leuwih jero beunang di teleuman sedang hate jalma najan dae teu bisa dikobet kudu jeung jejehan ari geus kolot mah ulah haripet ku teuteureuyeun ulah baka kapincut ku caritaan nu can nyata nu akhirna babarerangan nyerita kitu soteh kuring mah lain yang kagoreng ka jalma ngan sok loba contoh-contoh panipuan komo ayeuna loba jalma nu lalieur pek pikir nu bener nyi imi ngareret sedang salakina teu nembal deui anggur gek bae diuk tuluy ngalamun ari dipikir kadinya nama teu salah euy omongan maneh teh ci kadiekeun tah dudukuy teh rek ulin deui angguran
naon di imah ge eueuh gawe soleh turun ka taneuh sarta nyi imi ngarongkong dudu kuy samak dibikeun ka salakina. Geus kitu leos soleh indit mawa jejer nu tayalian rek nguseup deui. Sedeng pamajikanana oge harita ngaleos mawa kored rek ka kebon nu pernahna rada anggang ti imah. Ku ayana nu boga imah areuweuh Rohendi ngarasa jongjon kuluntang kulinting di pipir ngadon alak ili kana papelakan. Geus kitu ret ningali ka belah kulon anabreh teh domba anu gede nakara. Tandukna pereket sedang beheung di kongkoyangan ku gengge pating kerenceng. Geuning ieu jalma teh lain jalma susah. Ngan sareatna wungkul siga susah sotenan. Mungguh kaayana mah rada lumayan. Make ngabogaan domba adu sagala. Jeung hayamna rendang kitu lawok patinggu dibag dina kulahna. Tapi nah tadi nyebutkeun ka aing teu boga duit pangaji saketip-ketip acan. Eta mah alasan we meureun nyebutkeun susah teh. Da biasana nu beunghar di pakampungan mah tara ngatarakeun kawas urang kota berbereumna berhideungna pake paginding-ginding imah paagreng-agreng teu sirikna paluhur-luhur suhunan. Paling baik itu domana ku aing meureun payu saanu mah mangkaning domba adu nu sakitu hadena. Mun dibawa ku aing ti barang sok sieun kapanggih, dibawa ti peuting teu nyaho jalan, piraku ari dipencit mah dibawa dagingna. Jeung kana naon deui mawa dagingna. Lah ku sakieuna we ari jadi jalma selon teh sagala bingung sagala suda loba karisi karempan. Rohendi gegerendengan nyarita sorangan geus kitu ngaleos. Maksudna rek ka imah jalan kapan to dapur deui. Anak kalacat unggah hatena ngagabeg malah tuluy ngahulang bari panon darat deret dumeh di imah sarimpe teu aya kadenge sora nu ngomong. Saukur nu kadenge teh cihcir di sadating kirilik pipireun hawu. Nakamarana nu boga imah ieu teh sarimpe. Rohendi ngalengkah di tengah imah katepas kitu keneh ditepas ge eueuh sasaha. Geus kitu balik deui ka jero malah laha-loho ka kamar. Kamarana batur ieu teh. Di luar kitu Rohendi pinuh ku pertanyaan batin sorangan nu akhirna jut turun ka taneuh. Kalayang-kelayang nempuan ka pipir eueuh kacai pon kitu keneh antukna ngajejentul di buruan. Sedeng hate mah teu weleh mikiran. Moal nguseup mah kitu Rohendi ngareret kana tempat penyimpenan jejer sidik eueuh kitu deui. Duduk kuy jeung korangna ge eueuh. Tah sia kasempetan aing areuweuh nu boga imahna mah sugan we di kamarna aya barang nu berharga. Rohendi unggah deui di barung ku hate nekad rek ngarampid barang nu boga imah. Bus Rohendi asup ka kamar laha-loho tengah-tengah ka kolong dipan sebab di kamar manit camedem da puguh teu make jandela sakadar caang tina bilik nu carang. Ari ieu naon dina besek. Rohendi cubuk cabak kana buntelan geus kitu bray dibuka. Anabreh teh samping sarung samarenda jeung kameja wareuteuh keneh katut calana panjang 2 siki. Lah kadalah geuning pakaian mane aralus kieu. Ari ieu naon deui dibuntel ku mukena. Rohendi terus kakaratak. Wah, ayeuna pasti aing bisa jadi jelema deui kawasna. Rohendi nekad harita keneh rap bae make kameja jeung calana setelan wareuteuh keneh. Rakatak pakaian nu sejenna dibuntel ku sarung anggal tuluy kaluar ti kamar. Panon rundat-rindat tamleg rindat bangsat. Bawa bae kitu dombana sakalian. Keun bae kari kumaha engke. Da boga akal ieu hirup teh. Rohendi teu kapalang jahat. Sakitu geus turun ka taneuh ge balik deui nyokot domba adu. Rakatak beheungna ditalian ku bobor. Sarta harita keneh tuluy dibawa jalana mabal ku kurubutan kanu bala. Geus kitu rag eureun. Sabab jalan buntu. Kamana terusna jalan teh? Geuning buntu ka dieu mah. Rohendi ngahulang. Piraku kudu balik deui ka tukang mah. Bawa mentas bae kitu kana susukan. Hayu sia domba urang mentas we jeung aing. Sarelek Rohendi nyinglidkeun calana sasemet tuur cerup turun ka susukan. Sedeng dombana merod da puguh borangan ku cai. Hayu sia turun lain merod da ku aing ge lain dek dipencit. Turun sia. Pek mending mana
Bang sia kecekek atawa turun sia jaluk. Rohendi adu regeng ngababedol domba nu teu daek turun. Ih, sia naha badagong teuing. Sebedasna ge sato sia. Rohendi nafsu beber nu dipake nyangcang beheung domba teh dicentok satakarna atuh gejabur bae domba turun bari beberelean. Mentong disada sia cicing. Rakatak bangus domba dibengket ku sapu tangan nepi ka teu bisa calangap. Heug sia rek kumaha geus kitu. Dikira manusia akalna manasina sia sato saukur bisa ngalebok. Hayo maju. Manasina sia sato saukur bisa ngalebok. Hayo maju. Rohendi ngenyang tali bari terus ku kucuprakan disusukan nunungtun domba menang maling. Tidinya kalacat naik ka pasir nu teu lila anjog ka jalan. Alhamdulillah. Rohendi ngadadak hatena bunga sabab geus tepi ka jalan ngan hanjakal teu boga duit keur kana oplet. Nu akhirna mah maksakeun maneh nikreh bari nungtun domba sedang nu boga mah di imah keur ribut jalma-jalma burbar nareangan malah Nyi Imi mah kuat kagegerelengan tina bakat tingkuhan deul boga barang sakikituna aya nu maling. Da anu kitu patut nu teu gableg pikiran mah teu pupuguh nyambat jelema jahat. Cek aing ge kumaha sia burung. Hayo susul ka ditu ku sia soleh burung susul teu ngagugu kana omongan aing sia. Nyi Imi laklak dasar nyarekan salakina bari gegejret samping disingsat-singsat. Nah atuh akang teh kawas lain kolot bae maka daek ngempihan jalma saliwat. Tari geus kieu rek kumaha saha nu rugi-rugina adi beuteung ngomonganana. Nya atuh da jang otong saha nu nyaho kana batin-batina jalma nu boga niat jahat. Soleh nyaritana teu tatag sabab gemper kuno jadi pamajikan riwih rawah ceurik. Montongnya capek sia Bagong. Cek aing ge kumaha sia tadi ngomong nu gelo anyar sia. Aing mah deuleu handeul gablag pakaian tilu-tilu setelna digubug kabeh jeung domba sagala tah ku si bangsat kurang ajar teh. Tulung Nyi Imi nafsuna lain dikira nyebutkeun tulung-tulunganana teh bari ngakasaksirah salakina buuk diramesan jaba beungeut dicakar nepi ka racana. Atuh rob jalma-jalma nu dareukeut pada daratang ngagimbung di buruan bari hate masing-masing ngarasa reuwas nu lain dikira. Malah diantara aya nu mamawa ember jeung bakrik ceuk pamikirna aya nu kahuruan. Geus aya naon ieu teh? Hiji lalaki ngenyang leungeun Nyi Imi nepi ka lesotna tapi kitu ge teu boleh teterjel bakat ningku keheul kanu jadi salaki. Cik kuring minta penjelasan kunaon pang nari ributan kieu teh? Naon nu jadi alatanana? Tanya lalaki nu bieu ngareret ka Soleh keur nyabakan beungeut sorangan raraca tapak nyakaran pamajikanana. Teu hese beleke najan bari jeung nafsu ge paralak bae ku Nyi Imi didadarkeun ti mimiti salakina mawa Rohendi nepi ka timbul kajadian kitu. Oh, paingan atuh ari kitu jalan-jalan mah Kai Soleh. Memang benar cerita Nyi Imi mah. Nu artina Kai Soleh sorangan nu salah gede. Teu pupuguh make daek karawatan jelema jahat. Mun kitu teh mah jang Soleh sarua jeung nulungan anjing ka dempet nu asih dipulang sengit. Ngan sabalik najang Soleh teu boga pikiran, teu boga curiga pisan kawas lain geus kolot, kawas lain jalma nu boga pangalaman. Keur kuring mah keta lain mangmenangkeun ka Nyi Imi, malah duanana ge pada saralah. Panyaho di imah aya jalma saliwat kalawan kakara tepung ayeuna nu can aya sababaraha peutingna. Naha batuan wani naringgalkeun. Mun sarupa kitu mah boh Kai Soleh boh Nyi Imi sarua we jeung nyerenkeun hayam ka heulang. Sedang eta jalma teh geus jadi kabakuan tukang kitu. Ari eta jalma teh urang mana cenah nyaritana ka Kai Soleh? Nah urang dieu atawa urang luar ti kampung urang? Duh ka atuh Kang teu puguh kateranganana. Walon Soleh bari melenguk siga nu bingung. Tuh komo kitu bari teu nyaho-nyaho tempatna. Tuh komo kitu bari teu nyaho-nyaho tempatna. Ah ieu mah teu beda ti dongeng lalampahan Ki Soleh mah. Geus barudal kali itu barudal.
laporan malaporan we ka ditu ka Bapak RT Ki Soleh teu kitu sarusul ka ditu kusaha we sugan aya keneh di jalan piraku sugan ujug-ujug jauh bae mah komo kitu jeung barang bawa domba nu moal bisa digandong nyaman Kang Soleh urang susul jeung kuring adi beuteungna ngajakan nyusul Rohendi nu harita keneh bring bae jalma limaan arindit patinggaredeg malah barang bawa pakarang sagala pikeun ngajaga diri di sinu maling domba ngabinasa urang tunda nu nyarusul rek ngudag Rohendi malikan catur nu diudagna harita Rohendi teu kanyahoan domba nu meunang malingna teh geus dijual pakena leuwih ginding kantong merakis pinuh ku duit tayalian ladang basilat demi matuhna ku waktu ayeuna nya kitu teh bae da puguh kasebut jelema udagan geus di mana bae nyarandogna sawaktu-waktu aya di warung teu kitu ngahaja ngadon milu ngarereb di hiji imah malah ayeuna ge manehna cicing di hiji kampung nu pernah na jauh ka kota demi nu dianjurkan ku manehna di hiji awewe geus kolot tur kasebut eweranda nu kabeneran boga anak awewe hiji-hijina katelahna mah kudu nyarebut ka urang ku urang ka urang dinya nyi wiwi atuh puguh we ke Rohendi benang disebutkeun hiji kasempetan bubuhan buaya darat tur bisa ngolo-ngolona mak Rohendi ngagero nu dianjurkan aya naon ujang maisoh kontan malik nanya sanes abdi teh menawi kawidian kumak bade nyuhunkeun we sakamar mah kanggo abdi perkawis sewaan anak kitu teu langkung emak Rohendi geus mimiti dagang carita deui ih kasep keur emak mah teu gaduh kakawasaan kumaha itu we pun anak margi leres ge ieu sawung nu emak namung parantos seren sumeren ka anjeunna dupi maksad ujang bade di dieu saterasna teh nah sareng garwa atanapi nyalira mung abdi we mak nyalira margi teu gaduh istri abdi teh kengeng disebatkeun teu gaduh kariridu sinareng ku ayana abdi maksa di dieu wireh ieu we patempatan anak raraos tariis jendan abdi tiasa tenang ngapalkeun pelajaran ti sakola Rohendi ngareret ka Nyi Wiwi nu kabeneran manehna ge ngareret mani bantrok kupingan emak ujang teh sakola keneh mah isoh siga nu teu percaya leres emak sakola keneh Rohendi teu euleum-euleum piraku tos kumisan kitu masih sakola keneh na sakola naon ujang ih emak di kota mah malih aya nu langkung ti abdi murangkali sakola teh sapertos di sakola teknik sakola menengah sareng sakola nu laluhur na nya wi eta teh mah isoh ngareret ka anakna muhun mak walau Nyi Wiwi nembalanana mani halimpu diwuh ku lungguh timpuh baruk loba murid nu geus galede kakarang ngadenge mamah nyai aya murid sakola sapertos ujang jalugjug muhun mak sadayana oge nutos di sakola luhur mah arageung kajabi upami nu masih keneh di SD marurang kalih keneh Nyi Wiwi siga nu meunangkeun ka Rohendi ah benarnya rarajin barudak ayeuna mah tos arageung kitu masih keneh sarakola pan biasa nama paling ageng teh sami-sami Wiwi atawa saluhureunana saeutik upami ujang seug ngarendeng sareng guru panginten asa sareng sasama we henteu asa ka guru komo ninggangkeun di guruna pendek alit mah kawasna anu teu uninga mah pahili murid disangki guru guru disangki murid waktosna kabujang see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.